urang teh apanan ayeuna ningali pare teh geus gede geus 7 kali usum si kasja teh geuning can balik-balik di kotana teh jeung teu mere kabar-kabar acan kan jadi kolot teh ka mana eta teh budak teh cenanya teuing da budak teh meuni kawalat-kawalat teuing teuing kan jadi kolot danu matak ari urang manu jadi kolot nukur bisa ngaduakeun we ka budak teh sing salamet di mana wae ayana eta budak teh nya inung sakasja sia kade najan ayeuna geus 7 usum pare kalah geus gede deui siga kos kieu keun we teu dilongok-longok ge urang kudu jadi budak teh teu naon da urang mah geuning anu penting mah ngaduakeun sing alus sing salamet di mana wae ge ayana eta si kasja teh kitu da pagawean teh geuningan unggal poe teh jadi pikiran kanu jadi kolot teh tuluy cek rasaan mah awak teh asa moal jadi ngalintuhan aduh ampun itu tuh sudah si dulah geuningan melilin tuh awakna teh dari aing mah kumaha lintuna pagawean mikiran we si kasja eueuh di kota teh balik-balik aing mah lieur urang gawe di kaburu-burit masih kene barala kene bersama channel Mr. Semot, channel yang baru liris tapi pengen cepet hits. Aduh, gening gitu si kasja. Alah. Saban poe nya urang teh iwal ka sawah pagawean teh ngeun ye uing anu jadi salaki unggal poe Rebo jeung Kemis sok kaleungitan kudu jadi pamajikan teh heueuy laing tah dek nanya ari poe Rebo jeung poe Kemis teh sok ka mana nah asa teh salingkuh sakitu ningkot geus ngedot siga nini kitu ge nya salingkuh keneh bae pandi geroan ku si Emok lain sok ngadenge eta ge ti tatangga cenah si Emok geus ngageroan cenah kitu pan ai uing teh teu ngarti si Emok teh saha nah budakna saha si Emok teh geuningan hayang we ka si Emok dikasih Emok deui da geuning teu ningalian jeung asa eueuh we di KRT-an urang mah nu ngaranna si Emok Nyi Emok atar pijang Emok eta teh ampun iya eta teh dermawan si Emok teh lain apal teh dermawan teh naon dermawan teh apanan eta geuningan si itu tuh si Darmawan lain dermawan si Darmawan teh lain eta teh nya lupa bodoh tapi balagu
eta teh sok berehan duit. Oh, sok merehan duit. Aduh, ampun. Geningan sing horeng teh di kamari teh merenannya jauh jadi aya beas apanan uing teh panen encan beas aya di imah teh. Terus deui apanan aya uing teh teu nutuan kalapa ditinggali teh jauh jadi aya suruneng. Aya ditinggali deui teh geningan uing teh temelak bawang. Geuning dapur teh aya bawang. Pamere teh si dermawan teh ya tinggi emok meureun. Heeh, teh pameran Nyi Emok. Pan menang abah mah teu cukup. Apaan panena ge encan ai laing sok nanaon teh teuing teh. Itu kesaha. Itu Kasja. Si Kasja, aduh. Lain, sadasarana si Kasja. Aduh, jeung ieu teh naon cenanya pacul teh. Sia aing mah. Kasja, mana tuh. Pan. Alah, sia itu budak abah. Budak abah. Sia kan dia doang. Kasja. Aing ripu ieu mah Kasja. Hah? Kasja? Maneh eta teh? Alah. Aduh. Gening kitu si Kasja. Alah. Sia. Nanaonan. Nanaonan di mana abah? Si Kasja ieu teh. Lain, pan ame siga dina film we geuningan tegang. Nah, di budak lagi jeung make jeung kikituan atuh deui. Ai maneh Kasja. Ini jatuh teh. Ampun mah, ampun mah. Iha. Nah, ieu teh di kamaran deui. Iha. Kan bae indung jeung anak geus kangen meureunana hayang nyiwit. Si Kasja nangis balik geus aya ayeuna mah penonton sakseko. Geus ya barudak. Geus Kasja. Tadi hayang ngobrol abah teh sila ye. Alah, alhamdulillah geuning Kasja maneh teh geuningan aya balik. Sugan teh moal inget kanu jadi kolot teh mending geus 7 usum durian geus asak deui teu kabahanan mun emang tengah dahar dijual we bea eueuh tah minum maneh. Sia cik abah teh hayang nanya ieu di kota teh maneh teh gawe teh naon Kasja? Ari jajak teh mun balaka mah di ditu teh gawe teh jadi bodyguard. Apal bodyguard apa? Bodyguard apaan teh maneh? Mah apal teh bodyguard. Oh, eta mah ieu ubar tikoro lain. Ubar tikolo naon? Eta malah segar atuh besok naon teh. Cing, naon eta teh Kasja? Ari bodyguard teh urang ngajaga menak. Mah apa? Cara di dieu mah aya ningan bos Aji da bos minyak. Nah, eta nu ngajagana teh kan si Dulah teh. Oh, si Dulah. Anu jangkung gede teh ya. Atuh eta mah abah ge apal. Eta bos minyak, bos Aji teh anu beuteung rada buru teu seutik, dijagana teh geuningan kudu budayut. Ku si Dulah. Eta bodyguard teh. Kan ari jajak mah di ditu anu dijagana lain bos minyak. Orang dah herang abah anu dijagana oge. Oh, Ana mata kabita we. alah, atuh abah ge resep ai karanda herang mah Kasja. Naon? Ampun, moal, henteu, mana Kasja, ampun aing mah, geus, Mah gitu. aduh, aing mah, tah,
Jadi eta teh ditu teh di Jakarta ada herang. Nope. Bahenol teh kasnya. Oh, bakona mah body biola bah. Ari jeung indungna si kasnya sia bahenolan mana? Hanya jauh atuh ada mah bagus ini atuh mah. Nah, cek wing oge naon nya. Pasti meunang kana itu bahenol meureun itu mah. Naon si teh teh ngomong naon? Alah, mana deui wae kasnya sia gara-gara teh. Aduh, ampun. Geus atuh heureui wae mah. Lain ya, mun asa kaingetan ngomongkeun si bos minyak. Ari eta cenah mah geus lila bos Aji teh cenah rek nepungan abah, tapi geuningan eueuh teh datang ka imah. Ari ka maneh aya teu ka laing panggih teu. Wah, cenah mah keur sibuk. Sibuk naon nganter-nganter minyak. Oh, jeung si Dulah meureun nya. Lain kan si Dulah ge eueuh. Duh, ampun nah berayu teh nya. Geus sepek rek kalau ngomong geus anggeus. Udah ramet gitu. Geus mah. Can lega kene. Sok hampura we jajan macan bisa bantuan mah ieu da bararesi keneh kumaha ye pulang ti kota tuh. Keun bae antepkeun kerja. Ye penonton urang ngomongkeun rana ieu mupang-mupang indungna si Kasja teh keur eueuh ngaramet tuh. Dasar jaki ngurus tunjung. Lain bah rasa teh nyeri euy. Hayang pindah rasaan teh yuk teh nya. Aduh. Nya heueuh atuh da ilaing mah diuk dina wuluku atuh nya heueuh nyeri teh beusi eta teh jang perhati kana sawah. Nah, sia mah didiukan. Tadi dia pindah kana kursi apa dia? Kursi mana ada eueuh ah. Aduh, bah genah bareng teh yuk diuk. Ya heueuh tina tadi oge pagi ge. Jujur mau nyeri euy. Teu da aya emak tadi mah tuh bah. Indung maneh ngahalangan. Ya, berhubung ayeuna mah indung maneh teh teu keur di sawah. Urang tuluykeun deui carita anu tadi rana teh kumaha teh kasnya. Apalan wae pada jadi belakang. Aduh da sayang mah tuh. Apal karakter abah atuh kumaha. Ade kan dia asuh ti leutik we. Abah atuh mah. Heeh bener. Aduh. Ye, jadi abah rana tehnya pokok nama body biola. Body biola. Wah henol. Geus pokokna mau gagal we nya. Iya. Tapi bakal naekeun moal eta lamun dicanung ku abah. Abah eta geus bosen kan ora apa. Hayang anu kolot cenah meh cakial nu kolot mah. Oh mirsa, hayang kanu kolot cenah siga ka abah kasja, ame cakial. Tuluykeun deui kasja kumaha. Da anjing abi mah geus bosen mah. Hayang eta teh. Tapi bakal naekeun gitu moal lamun indung maneh ayeuna dicanung kitu. Kamu kuat abah. Ulah dijabe-jabe. Tenang. Abah lalaki, kurang lalaki atuh. Bener oge maneh kasja nya tong dibeja-bejanya. Tenang we. Bener. Pokoknya mah abah mah tinggal tumpah. Tinggal. Oh no. Oh yes. Oh yes. Kasja. Lah geus tuh. Modal naon bah, darang bage geus bongkar gitu mah. Sok apal wae ilaing mah kada karesep abah. Kapan jajak kayak di ditu teh digaji sabaraha? Sabaraha? 10 juta. Aduh. Maneh teh ngomong-ngomong duit 10 juta. Heeh. Terus iraha ieu, ilaing arek ini di ka kota ka ditu bawa abah ka ditu ka kota. Aduh. Tinggal bulan kesempatan. Kira-kira di ditu aya dulur lain. Aya kapanan di ditu teh heueuh. Kapanan urang teh boga alasan, dari itu urang rek silaturahmi ka dulur. Ka indungna si Kasja teh. Heeh, bener. Pan aya di ditu teh. Kapanan di dayeuh teh aya Kang Kasep. Oh, heeh si RW. Oh, si RW. Salah Jadi heeh. RW di ditu. Jadi RW namanya Kasep teh. Heeh, bener. Nah, kan urang teh bisa tah. Nah, ini kebenaran, Pak. Maaf.
make tanggal 25 teh arek ngawinkeun. Arek ngawinkeun tanggal 25 teh RW Asep teh. Tah, Heeh. ya kesempatan tah keur abah jeung ieu pani rangka eta. Oh heeh bener kesempatan dina parasmanan beri jeung dahar jeung si Randa dikawinanana si Asep kawinanana saha budakna si Asep. Aduh ampun bener Pak RW aduh Pokona mah heeh tenang bujajal mah dilindungi mah malah nah heeh atuh ari kitu aman heeh. Ya, naon? Naon? Oh, inung maneh mah di ditu keur ngoyos keneh. Ah, tuluy deui. Tah, kumaha teh? Bener pisan maneh kasnya pamikiran teh. Geningan nyamung ari kitu mah jeung Abah, ngartikeun kana hayang Abah. Hah? Naon? Ah, heueuh, ye. Kasnya eta rana teh bahenol meureunannya kabayang. Ye. Aduh, kasnya bahenol henteu. Ngomong. Aduh, aing mah ieu anak-anakan teh nya aing ngomongkeun masalah rana teh sok jadi grogi kitu. Ngomong. Naon? Ih. Aya naon? ngerti. Ih, naon? Ih. Apaan tuh tadi gede-gedaan? Ya emak. Tah, tadi ge emak di tukang eta emak. Hayo sederhana siapa sekitar di sekolah lain bawa naon di kotak teh bawaan teh ajang kolot teh Aduh. Ari dus tadi di mana, Mak? Apa? Di mana? Tadi teh bawa kardus mana teh kasnya? Di mana tadi teh kardus teh? Aduh, palit, Mak, palit. Lain kemana nya si kasnya teh? Neangan kardusna teh? buah palidnya Heeh, buah palit nya. itu mah Sama palit-palit ayeuna. Kita tadi lain Ayo teh. tuh, Ah, aing mah hayu urang bantuan neangan. Aduh, duit 10 juta eueuh gitu. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tonton channel Mister Semot. Bang Hilap diantos. Kade tong hilapnya Bang Hilap channelna Mister Semot. Tonton channelna Mister Semot. tonton channelnya Mister